Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan peratasan serta acara dikawinkan sumangga para hadirin wa hadirat supados kengsian saf akan nabi barisan anu masih kene kosong. Insyaallah watos parantos dekapan acara saja dikawinkan aku dulu ka petugas lalu bikin buku sumangga sehingga diberikan kepada jamaah utamina ke para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Zat Maha Ghafur Allah Maha Luhur. Alhamdulillah aya ridho mantena urang biasa ieu ngumpul sejak ngalaksanakeun sunah Nabi nyaeta salat sunat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wallah. Amma ba'du. Puji dina ieu wanci urang sanggakeun ka Zat Maha Suci. Puja dina ieu mangsa urang sanggakeun ka Zat Maha Kawasa. Karena atas ridhonya
kita dapat melaksanakan sholat sunat Idul Fitri untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama, yaitu di komplek Yayasan Pendidikan Islam Multazam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabat, sahabat, tabiin dan tabiat, dan kita selaku umat semoga mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Sahroni MPD yang saya hormati, Saudara Ustadz Jamaluddin beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al Husaini Sindang Sari yang saya hormati, Bapak Kepala Wilayah Dusun Sindang beserta jajarannya yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Dusun Sindang yang saya hormati, Ketua Ikhbas beserta pengurus dan anggota yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngahiji kujangji sahate kuhade menjadi moto organisasi dan menjadi dasar serta motivasi berdirinya organisasi Ikhbas. Dan kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan rencana organisasi tanggal 4 Syawal 1437 Hijriah atau tahun 2016 Masehi. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017. Yang pertama, pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri, dan yang kedua, acara halal bihalal, dan yang ketiga, santunan bagi anak yatim piatu dan orang jompo. Alhamdulillah, di tempat yang sama pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri tahun 2017 Masehi insya Allah berjalan dengan hikmat, dengan maksud dan tujuan lebih mempererat tali persaudaraan yang diiringi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kami berharap pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dapat dilaksanakan dan dipertahankan di lapangan atau di masjid yang mampu menampung seluruh masyarakat Dusun Sindang. Atas nama panitia pengurus Ikhbas mengaturkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Multazam yang telah memberi fasilitas dan sarana pada kegiatan kami, kepada kepala wilayah Dusun Sindang, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Sindang yang telah aktif dan berpartisipasi atas kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Atas semua partisipasi dan dukungan, baik moral, tenaga, harta, dan benda, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, akhirnya di hari yang fitri ini, saya atas nama pribadi, organisasi, dan jajaran panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dan 2017 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syaminkum minal aizin wal faizin. Hapunten tina samudaya kelepatan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Hadirin war hadirat jemaah salat Id anu kusim kuring dipihormat. Dina waktu ieu sim kuring atas nami warga Nagara Jaya khususna Dusun Sindang ngahaturkeun ribu-ribu nuhun laksati kabingahan ka panitia penyelenggara salat Idul Fitri di satu tempat di Dusun Sindang anu difokuskeun di halaman gedung SMA sareng SMK Plus Multajam. Anu kadua hatur nuhun ka kersanapun lanceuk Bapak Dr. Kiai Haji Yusuf Saroni anu parantos maparinan izin tempat pelaksanaan salat Idul Fitri. Sareng wabil khusus ka keluarga besar Iqbas ya, anu parantos memperkerasai pelaksanaan ieu salat Idul Fitri di satu tempat. Simkuring atas nami warga Dusun Sindang sate acana ngawartosan simkuring wirehna guru urang sadayana, sesepuh urang sadayana, tokoh agama Dusun Sindang nyaeta Bapak Kiai Haji Muhsinil Arifin. Kunaon simkuring parantos gelar haji margi anjeunna parantos terdaftar sebagai jemaah haji tahun ieu. Dina waktos ayeuna anjeunna kenging musibah gebis di pain bumina sehingga tetiasa hadir di lingkungan urang sadayana. Kukituna mangga urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan anjeunna Kyai Haji Muhsinil Arifin enggal disehatkeun, sehat walafiat biasa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha mestina. Bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan doa orang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Palawargi sadayana pelaksanaan Idul Fitri ini atau salat Idul Fitri ya hukumna sunat muakkad. Tapi ada satu hal yang sangat urgen atau yang sangat penting. Nyaeta nilai dina salat berjamaah ieu nyaeta ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ieu tiasa tercipta upami urang tiasa ngajalin silaturahim. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Fitri di satu tempat ieu mangrupikeun wujud nyata pelaksanaan silaturahmi di Dusun Sindang. Begitu para tamu atanapi warga Dusun Sindang anu
tinggal di luar dusun Sindang atanapi anu aya di Panyabaan, anjeunna tiasa ngalaksanakeun silaturahmi dina ieu momen secara serempak. Mudah-mudahan urang sadayana kenging kautamiaan tina silaturahmi ieu. Iqbas mangrupikeun pelopor, Iqbas mangrupikeun wadah dulur-dulur keluarga warga dusun Sindang anu aya di perantauan. Mudah-mudahan prakarsa, mudah-mudahan naon-naon anu parantos dikorbankeun, baik emutan, materi, sareng atanagi mudah-mudahan janten amal sae. Mudah-mudahan Allah ngabalas ku pahala anu berlipat ganda. Mudah-mudahan setiap kegiatan, setiap penyelenggaraan momen-momen seperti PHBI anu sanesna, alhamdulillah keluarga Iqbas selalu mendukung baik moral ataupun materi. Simkuring atas nama warga dusun Sindang ngahaturkeun ribu-ribu nuhun maksi kabingahan. Mudah-mudahan kasayan ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Pala wargi sadayana dina kesempatan ieu simkuring oge bade ngahaturkeun boboran siam minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan urang sadayana saparantosna ngalaksanakeun ibadah saum sasasih lamina. Mudah-mudahan urang janten atanapi kembali kana fitrah kesucian sehingga urang tiasa ningkatkeun ibadah ke dina bulan Sawal naonan parantos biasa dilaksanakeun dina sasi siam amal-amal saya atau sunatan mudah-mudahan ditingkatkeun dina bulan Sawal. Sakitu anu biasa kapiatur mogi waktos parantos siang kana pelaksanaan salat Idul Fitri sakali hapunten tisim kuring atas sampai padi keluarga masyarakat Sindang tina segala kelepatan kahilpaan. Mudah-mudahan Allah tiasa ngampura sareng urang tiasa ngislahkeun antara umat sehingga urang digolongkeun ka jalmi-jalmi anu takwa. Amin ya rabbal alamin. Sakitu hapunten anu kasuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana berkat nikmat iman, Islam serta sehat jasmani dan rohani, kita semua dapat berkumpul dalam satu tempat yang mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insya Allah akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan sadaya amal ibadah orang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan ka junjungan urang sadaya yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, tabiin tabiatna, sareng mugia dugi ka urang salaku umatna kenging sapati mantena di yaumil jazaa engke. Bapak Kepala Dusun anu dipikahormat, alim ulama sareng tokoh masyarakat anu dipikahormat, Bapak Kyai Haji Muhammad Yusuf Sya'roni selaku pimpinan DPI Multajam anu dipikahormat, sadaya baraya Iqbas anu dipikahormat, sareng sadaya jamaah sholat Idul Fitri anu mugia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya mewakili Iqbas ngahaturkeun mangrebu-rebu atur nuhun ka sadaya masyarakat Kampung Sindang sareng ke pihak pemerintahan Kampung Sindang anu atos berpartisipasi sareng ngadukung kana sadaya kegiatan sareng program Iqbas. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة السنة يعمل في القراءة رحمه الله الصلاة السنة يعمل في القراءة رحمه الله صلوا رحمه الله Istawi subuhakum baina sab'ati subuhin muqamat as-salat. Punten sahih ya. Ya mengabarkan dia sahih. Kalau boleh pahami ini kesulitan dia mas. Tentang wayang nak. Tak dia lepas dia. Kita kiblat lah, terus kiblat. Mau dihitung aja punya apa saja tidak. Gimana lokasinya terus kiblat. Jadi kiblatnya tinggal dari aja. Saya kira kiblat. Dia bangunan lima terus diparau haji. Lalu sudah kiblat. Sudah kiblat ya. Tapi sini orang yang kiblatnya sama pipi dia ya sama. Coba yang harus apa ya? Siap. Sesuai sunnah terlangsung. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yassiruka lil yusra wa dhakkir in nafa'atiz dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أصبح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر رب إني أعوذ بك من العذاب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حسبني حسابا يسيرا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Idza sajal khatib wal minbar fala yataqallamu ahadukum wa yataqallamu faqad nara wa man lahu fala idalah. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang salat Id rahimakumullah. Judul khutbah nitenan tina hasil ibadah salami bulan Ramadan. Puji syukur urang sadayana urang panjatkeun ka Gusti Allah Maha Ghafur.
sausikna ati mungkasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, puja sapinuna rasa mung kanggo Allah Nu Maha Kawasa. Shalawat miwah salam mugi salamina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dilelerkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabat natuk dugi ka para pengikutna akhir zaman. Satrasna teu aya pangeling-eling nu langkung mulia angin khotib ngajak hayu urang sami-sami ningkatkeun keimanan urang, ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, margi mungku katakwaan kaman-kana hirup bakal aya dina kaslametan, aya dina kamuliaan bagja ti dunya tuluy ka akhirat. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Ibrahimakumullah. Sasaji lamina urang sadaya parantos ngalaksanakeun ibadah saum kalian satekah pola sadaya upaya sakamampuan urang mugia sing janten ibadah saum anu pangsaena ceuk iktikad urang. Salajengna hasilna urang pasrahkeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Mugia kalian sifat sareng Rahman Rahimna sagala ibadah urang salami bulan Ramadan, saumna, salat tarawehna, zakat fitrahna, zakat malna, infak sareng sedekah nu saena nu sanes-sanesna, tadarus Al-Qur'an kali sadaya doa urang mugi kami ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Ibrahimakumullah, Rasul ngadawuh kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atas. Tersadaya nu saum bakal kenging kaberkahan tina saum. Saur Rasul aya nu meunang halabhatna wungkul, aya nu meunang laparna wungkul. Lantarannya kitu panginten saumna henteu tinemu katartiban saum. Mugi-mugi mun saum urang model kitu dihapunkeun ku Allah, disampurkeun, disampurnakeun saum urang mah sadayana muslimin muslimat mugi sing ditampi saum jadi asbab Allah ngalungsurkeun rahmatna ka urang sadayana. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pidawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Pikeun satiap perkara teh aya zakatna. Nya zakat keur jasad ku saum, khusus saum wajib. Mung Allah ngadawu dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. He eling-eling zaman nu pada araliman kabeh, ista'inu itu kecap parentah. Sok aranjeun sadaya minta tulung ka Allah bis-sabri. Saur ahli tafsir dina jalal mah bisaum wassalah sareng salat. Sanes salat wajib nu dimaksud di dieu teh tangtos ge salat nawafil, salat sunat. Sidang Jumat rahimakumullah, simkuring bade ngabahas tina kataatan jiwa urang salami sasi Ramadan. Urang mah mazhab Syafi'i tarawehna nyandak 20 rakaat tambah witir 3 kuat geuning sabulan taraweh 20 jeung 3 malahan gugah tahajud oge masih kuat tahajud. Khusus upami aya jalmi di dieu nu tarawehna 8 jeung 3 tegasna 11
tak eta mah sanajan nyaring jam 3 ge kemenang tahajud da teu aya kayakinan manehana anu tarawih 11 mah lamun tahajud teh uraga tambah didenda teu sah teu ditarima lan du masyarakat hadis saud Siti Hafsah Rasulullah teu netepan di bulan Ramadan sareng sasi Ramadan sasi salian Ramadan kajabi ta 11 ta eta teh witir. Jangan upami anu tarawih 8 jeung 11 teh henteu nurut ka sunah Rasul, henteu nurut kana amalan para sahabat, henteu nurut kana imam di Mesir, imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Naon apa manehna? Ta eta teh ceuk simkuring mah da saur Imam Syafi'i nu tarawih 8 jeung witir mah lain tarawih kuduna mah nu 8 oge niat salat witir gitu. Tos ieu mah sakit we lah engke panjangna mah lain waktu. Mun urang ayeuna hayang ngalanggengkeun 23 rakaat tiasa kapidang mah terus wong tadi abdi langkung ti 23 kadus gini mah sun kuring ari bulan Ramadan mah salat sunat teh tarawih di Bandung 23 ngiring ka Masjidil Haram 23 jadi 40 genep henteu salat mah tapi ngabandungan cek imam di Masjidil Haram teh assalamualaikum warahmatullah pusing kuring dijawab waalaikumsalam warahmatullah nikmat tanah hati menang salam ti calon penghuni surga sim kuring nganekankeun eta calon penghuni surga maca Quran teu salah leres dipilih tina jutaan manusia kanggo imaman di Masjidil Haram pasohah terutama Imam Sules anu memang kabanggaan sim kuring kieu Bapak ngawitan dinten ieu kedah nama tadi subuh 2 rakaat qabla subuh. Tos subuh teu aya. Upami dina Idul Fitri mah duhana we cekap Idul Fitri atanapi Idul Adha. Dinten biasa duha teh saeutikna 2. Seueurna 12 duha teh. Atuh teh 12 ge 4 gitu. Genep duha teh. 22 sim kuring mah harga tos dalami duha teh sok 12 rakaat. Tahajud sim kuring tos dalami minimal 10 rakaat. Tah qabla duhur nu mutlakna 2 qabla duhur teh. Nu gair muakkadna 2 jantan 4. Ba'da duhur nu muakkadna 2 ba'da duhur. Anu teu muakkadna 2 jantan memeh lohor 4 tos lohor 4 memeh asal 4 2 muakkad 2 deui teu muakkad memeh magrib biasa ihtilaf urang mah sok adi salse mah qabla magrib 2 rakaat ba'da magrib 2 rakaat qabla isya 2 rakaat ba'da isya 2 rakaat witir atuh paling teu 3 tahajud atuh paling teu 4 duha berarti upami teu 4 atuh tegakeun jadi 8 sing sering salat hajat salajengna tadi saur imam qad aflaha man tazakka kacida untungna jama nu nyucikeun dirina tazakka di dieu saur ahli tafsir tazkiyatul i'tiqad urang mah yakin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta tazkiyatul i'tiqad, tazkiyatut tauhid, membersihkan tauhid urang. Kedua tazkiyatul mal, hei ikhlas zakati harta Anda. Bapak ieu punten wah haji omon kapungkur ngalemah ieu teh ngan gaduh atos 1,5 juta. Ayeuna mah tu masjid atos age sakola paliretan age di dieu tos katingali panjung piring
bangunana badai ngabangun deui miliaran. Miliaran teh kawani simkuring 1,5 juta kapungkur habitat. Oleh karena hari ini sudah bisa menyumbangkan ikhlas itu 12 juta lebih. Kemudian menyantuni, mari sama-sama. Bapak bukan atas nama yayasan, nanti menyantuni ingin juga bergabung dengan ikhlas ini. Ikatan Barudak Sindang iya menjadi contoh barangkali kampung-kampung yang lain di desa kita yang belum mewujudkan semacam ini. Kemudian tazkiyatun nafsi, ieu mah urang tazkiyatun nafsi mah ku zakatul fitri, tazkiyatul amal ikhlas. Tah urang mah sagala paremerang urang dina wae tuan lillahi taala ku musopahah ku saling ucapkeun minal aidinal faizina wal makbulin. Diwaler ku bahasa Arab cenah tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Eta teh doa. Doa mah teh soalnya tuh mugi sami-sami mangga gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Aya salat sunat ngarada di memorekeun. Jigana bapak-bapak sareng ibu-ibu rada carang salat syukrul wudu. Mun ka masjid, simkuring tadi ka masjid sabaraha kali? Di jam 8 tadi buka subuh di masjid. Alhamdulillah ikhlas tadi di dieu simkuring ngalayat ka dieu ngalongok jam 2 kurang 1/4. Alhamdulillah barang katingal mah nuju masang ieu beberes. Sekali lagi saya berikan ikhlas bagi panitia beri kesimpulan tidak berbeda untuk Bapak Kapolri menurut saya agar berikan kepada presiden untuk kita sekalian bersama. Sekali lagi Pak Rente nanti kepas bagi panitia saya bisa masyarakat tidak berada di tempat akan menyuarakan kepada sekarang bagi dilaksanakan foto bersama atau tugas. Ya Allah Pangeran hatiku berkanakan jannah Alhamdulillah dan terhati barakat mampu memimpin apa ya Jadi ada orang saudara mana ini dibangun ada bahan antara itu sesiapa mana diangkat di sumber suara
Ya Allah, Pangeran Api Kudaraman Jannah yang guna hati yang dikenakan ya Rasulul Mustafa dan dirmakan Allah